Dina waktos Gusti Allah ngumpulkeun sakabeh jalma poe kiamah poe hisabat henteu aya nu kaliwat jalma bararingu digiring ku seneuruh alet-aletan kasaban jihad neangan panyalindungan teras ngadeus ka Nabi Adam ramana sakabeh jalma isfa minta syafaat dina misahkeun hukuman Nabi Adam teu tiasa nulungan boro-boro nulungan batur nafsi kitu saurna jung ngadeus ka Nabi Nuh teras ngadeus ka Nabi Nuh Rasul anu pampayuna nafsi kitu saurna jung ngadeus ka Nabi Ibrahim teras ngadeus ka Nabi Ibrahim anu gelar Khalilullah nafsi kitu saurna jung ngadeus ka Nabi Musa teras ngadeus ka Nabi Musa anu gelar kalamullah nafsi kitu saurna jung ngadeus ka Nabi Isa teras ngadeus ka Nabi Isa anu gelar Ruhullah nafsi kitu saurna jung ngadeus ka Nabi Muhammad teras ngadeus ka Nabi Muhammad anu jadi Habibullah ummati kitu saurna nu asih ka kabeh makhluk lajeng Nabi sujud handapkeun aras cara sujudina salat was'al nu'ti irfa' ra'saka isfa' tusfa' dauhan Allah teras jalma bararudal nuju ka tempat hisaban nu salamet langgeng di surga nu cilaka asup neraka